emak. Kernaon, mak? Akhirnya kumaneh kernaon sia teh kehet? Mak kadina majarias berarti kedang dan atuh sia teh teu neuleuh pisan sia teh, Bang. Asa curiga si emak euy, biasana ge tara dangdan. Ajakan atuh, Mak. Ulin mah. Ulin ka mana kehet? Kos ABG wae ulin, sekolot kieu ulin wae. Ah, bisi we atuh emak puber kadua. Alah si emak bawa-bawa erek kata tangga anyar anu duda teh bejakeun sia ka manini. Jang, tong ka bebeja ka nini maneh. Emak era engke teh kata bisi ibu da imah kakarek ge PDKT. Heuh, kade peupeujeuh ya nya. Nya ujang mah asal aya anu lesang-lesang